Itu dinten naon? Tuh kade pamali eta teh. Senin mah teu meunang ngacapi. Pamali. Alhamdulillah lur. Ya Mang Iik nya Mang Oleh geus tepung deui dina tahun 2022. 2022. Waduh, 2020 hiji geus kalangkung. Ngantunkeun sababaraha panindeungan. Ya, tamtu. Panindeungan amis, panindeungan pahit. Aya oge nu setengah amis setengah pahit. Sedang mis jamu disebut teh. Ieu mah anu pang berkesan-berkesana dina tahun 2020 hiji naon mah? Ada seueur sama gitu, tapi mah berkesan mah hiji urang nya. Naon? Anu berkesan gitu nya. Aduh, anu pang tipik ka emutna pisan mah nya eta simkuring teh ngawakilan kontingen Kota Tasik eta. Janten juara umum dina Festival Tunas Bahasa Ibu. Kapukur mah ABSD di lebat mah aya ABSD agak apresiasi bahasa jeung sastra daerah. Anu pangna jadi berkesan teh naon teh Mang Ulin? Anu berkesan teh gitu ku usaha sorangan gitu dugi ka di aya we artos teh sakola oge ku anu biasana terdaftar gede piwarang daftar malih mah deui ka mios ka mana ka Bandung teh nya da di ongkosan terus sama di ongkosan ku ieu tapi da mainan kedah nambut heula tapi alhamdulillah semangat teras itunya dukungan pangrojong ti dinas pendidikan Kajintang Agengna gitu malih mah anu paling berkesan mah abdi teh beri di Papag ku wali kota. Wah, eta mah di Papag tapi duit kain eta acan. Di Papagna eta teh ngolengser biasana mah. Duka tah. Tapi biasana mah di Papag-papag gitu. Biasana upami nu namina mapag mah sok aya lengser. Eta anu berkesan. Numutkeun rarancang mah urang teh bade kasumpingan ku jagona lengser Jawa Barat. Keun kela urang sugan we ka dieu. Anu berkesan keur Mang Iik mah jadi dina tahun 2020 hiji teh aya nu datang aya nu leungit mah. Gini. Geus bogo anu datang mah nya nu datang anu boh milih. Nah, gitu nya. Parizkian, boh musibah nu teu pugupan di luar rencana nya seueur. Tapi anu pang berkesan pisan mah dina pas malaman tahun baru teh Mang Iik kaleungitan konten hiji. Leungit konten hiji. Apalah teman eta teh anu eta teh. Anu ngeunaan kisruh di pinggir panggung teh. Teu aya alasan hukum teu aya alasan naon. Eta mah kaikhlasan kumargi numutkeun panitan Mang Iik bilih teu janten barokah. Alhamdulillah nya kali urang teh kedah. Eta anu pentingna mah ikhlas atuh. Mun duit kaya tuduhan naon cenah mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Saur saha? Mang Iik mah macul. Anapun keur macul menang belut. Eta mah ada belut mah teu aya nu melak. Eta kurang milik dan lamun gede milik mah macul menang lubang. Atau menang harta karun. Menang harta karun. Gede milik. Eta panginten anu leungit. Tapi mang aya oge mah teh. Abdi kayak nu lain berkesan benernya. Tapi ya jadi tanda tanya nya. Kamari mah aya anu cilaka teh anu katabrak di Kawalu teh ku mobil anu tabrak lari terus dibunuh lain eta mah wah eta mah lain bagian urang lah modal kali itu mah tahu patalina jeung politiknya kumaha teh ieu memang mobil kereta sedan yang mobil teh mun teu salah mah Suzuki Baleno masih buka Suzuki Baleno buka Honda Baleno lah buka teh mah nya suka Suzuki Hondana itu teh apa kan pabrak kan atau manu di warung kayak anu nuju eta teh anu kios gitu nya anu didorong gitu tabrak teh anu parah lah budak hiji anu kolot mah eta tabrakan teh kunaon mabok atawa lieur atawa gitu katinggalina kan jiga nu mabok di tewak nu mabok non teh nah mabok nah teh gitu ternyata henteu mah eta teh jadi anu numpang teh budak dua remaja jadi dua remaja eta teh para saya meureuh jeung kabogohna teh kitu pas di dalam mobil jadi parebut setir gitu nya walah bahaya jadi pas kieu kan joget nabrak langsung tah jadi tapi sampai ka nyamong teh gaduh ya emutan gitu mungkin deui majigana lamun urang ya kira-kira mau kabogoh kana mobil gitu nya memang ini teh tukang yang teh meuli heula setir hijinya jadi mau pas ya mau parebut setir berarti setiran gitu itu aya alhamdulillah
Kade. Itu lengser gitu ya. Jawara lengser. Sampurasun. Pampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Salam. Aduh, gue. Damang masa. Atau ingat raja heula. Yo raja wae. Raja teh kumaha? Hoyong raja heula. Punten, wah punten. Nah, pegang raja kan biasanya mah di dieu atuh, jadi sugan raja. Masya Allah lele dah. Kita nya ada menang ayo itu nya. Rumah wah lele dah. Sampurasun. Kesadayaan usum. Dari bodor. Oh, itu bodor. Nah, sana tadi teh pas ka dieu ngalangkung aya nu baceprot di saung. Ya, Kita kalau cenah 2000 hiji 20 hiji. 20 hiji anu kaicalan hiji konten meneh ribut segala. Saya mah ke langit ka Bogor teh ribut. Pemajikan malah langit. Satu aja diteruskan kira-kira aya pika capeaneun deui teh. Ya untuk kira-kira mah simpan Aduh. Kasus wae. Biasa dah sok. Tapi kieu nya Betul. kan urang ngobrol ieu mah ieu teh pasti geus pada uningal lah. Kenging beri ngerokok. Oh kenging. Asal Ieu teh- ditinggalikeun ieu merekna. teh Kang Gun Wibiksana. Ya. Non, duka kumaha lah ngansing kuring mah wawuh jeung manggun teh keur ngajurian. Ngajuran di mana tah? Ngajurian lengser di Bandung. Oh, aya pasang giring. Kan terus aya pasenggirina. Cik satete teh saha? Asa alus-alus teuing, asa hadad-hadad teuing. Penteuna mah teu sabaraha. Sabaraha. Ngan kulantaran nyaho ieu ti Tasik gede ke. Jadi wajib jawara. Tapi memang teh kitu Kang Gun. Terus pada uningal lah sadayana nya saya Jawa Barat anjeunna teh memang lengser anu pinunjul. Pi unggul gitu nya mah. Tah anu urang-urang tanggap we. Nya untuk pengalaman. Nangap kumaha aya nangap kudu aya nayaga, kudu aya waditra karek ditangkap. Sinang lengseran. Maksudna nangap kumaha? Can kasup nanggap eta mah. Dari nanggap mah ya honor. Tah, amplop pang-pangna mah. Kieu meureunya Kumaha? lengser sok teu jauh tina imajinasi masyarakat teh bodor. Bodor. Percaya teu ieu bodor? Percaya teu ieu bodor kita heula ieu mah? Itu dari bodor mah teu kasep gitu. Namanya nu manis ngebodor. Lain jeung abi apana teh dalang. Dalang. Dalang mah tah gunawan wisana teh dalang. Oh. Di dieu teh. Kayak kumaha tah tina ngadalangan jadi Bisa losos jadi ka ngalengser tah. Gitu dalang mah itu dalang. Janten Ari Abdi mah sur nu zaman milenial ini mah multi talentan Oh, talent. Jadi kayak jadi mah ku pangaresep kamu mulai we. Itu aya basic ieu teh Kayak kursus teh ya. kursus henteu boh ngalengser, boh ngadalang. Jadi ku ayeuna ancul teh ku resep ngamumule we kitu kapungkurna kawit nama ku resep mung meureunan sagedengeun eta teh sim kuring osok kasup-supu anu kawitna kapungkur janten lengser naroskeun kumaha anu disebat lengser teh naon atawa lamun cek ayeuna mah tupoksina lengser teh naon gaya teh Milenial gitu. Tah barodaknya tuh lengser zaman ayeuna. tupoksi gagabah lain ukur ibing-ibingan di dahar lain kan gitu janten kanggo abdi teh ugeran Nya. bahkan cenah salah sawios ti narasumber ieu mah oge pen dasar ser-ser versi teh Dah nya cenah ngalengser teh enteng-enteng bangga euy Tah. kahiji kudu wibawa aya Aya, Nya. bener. nya Dan sedung matur teh sesepuh sesepuh. tapi urang ge kudu non isina kudu aya heureuy nangalonyengna Kalucunan. pikalucunan Nya. lain Hegar ngabod lah, supaya hegarnya suasana. tapi tak suka bodoh Nya. Ulah. jadi biasa naon sok kaleuwih lucatin ugeran lamun rek kana tetekon mah Heeh. padahal sok ngabarodor ayeuna mah galin ngabodor atuh heureuy heureuy Beda gitu heureuy jeung beda beda mah jadi hese nerapkeun teh ku berwibawa tapi heureuy Tah. berwibawa kumaha coba ku Kan ari heureuy masih penting urang Sunda heureuy mah. guyon lah Guyon mah. Getih. Langsung mah geus getih. sagetih. oh mah bisa dikeureuh dipiceun atuh Tapi mah ik mah satuju nyokot salah sahiji.
lamun rek wibawa lamun rek heureuy keun we lah heureuy jeung wibawa mah deukeut ieu perbah bodor tak ulah lantaran honor bodor jeung honor lengser bakal jadi dua bingung Da sim kuring mah aya ngabodor mah aya ranahna. nah Dina ngadalang geus we nu sajam ngawayang bodor geus di dinya. Di aplikasikeun di dinya. Ari dina ngalengser mah nya anu sawajarna maksakeun kumaha yeuh wibawa aya tapi nyeleneh guyonna aya da eta hesena mah paiit aduh eta bener cicing lamun prak-prakan urang nganggap lah imah manggun teh nya poe ieu rek mancen ngalengseran naon nu rek disiapkeun teh nyameureun hiji mah job bener teh kayak job kedua DP teh kedua DP ayeuna job can DP can asup bisi batal iya persiapan rek manggung di naon ae gitu nya ka hiji persyaratan utama meureun aya job aya nu hajat lah biasa cek barok anu prepare nah naon anu urang bade di nanti tonton nya properti misalkan raksukan atau nabi kostum ngalengser naon wae sapuratina meureun teh di gemol kurang teh tah angkat katut pas datang ka dieu teh rumah acara mah paga aya dua ini versina teh eta teh aya marsak aya teh aya versi CPP mah CPP teh calon pengantin pria pria mapag calon nya pamget main mah sareng ke aya kirab biasana teh yutat waktu teh jam 11-an teh jadi eta nya mah aya kirab tina naon kirab teh kira lamun urang dahar geus suara da geuning Oh, eta mah. kirab oh lain pokok cenah kalewet tapi apa kirabna naon cing urap itu asa jauh aing asa teu lucu jadi kirab teh ngantaikeun ngabringkeun mah bringkeun zaman ayeuna meureunan lah salah ngomong teh Nya. kirab teh tina kibar teh nama jadi kirab kan orang Sunda sok gitu ladu jadi dalu teh lu eta nu kabahasan kirab teh tina kibar tah kibar tina kibar berkibar menurutnya jadi ngibarkeun aneh gitu jadi kirabnya aya anu versina teh atana pin enjing mapag calon eta mah antawis tabu 8 tabu 8 saat acan walimahan nembe urang di papag heula papag gending atau upacara adat aya oge anu kasebatkeun teh dikira dan masih RWO atuh we teh naon atuh RWO teh lah pembantu oh nya anu ngatur lain sok teh pasti imah udah kalau kami di bumi teh WO teu pembantu teh udah gitu serangan WO teh salah sok wedding Ente abdi sok boga ka WHO. bantu WO teh wedding organizer cek zaman ayeuna mah eta teh nu ngabantu bapak hajat panitia tapi kadang-kadang cenah WO teh kadang-kadang jadi nu ngatur teh justru eta mah hayang WO nu hajat kok ngabantukeun tapi sok ngaturkeun nu boga hajat kudu kadang anu sok aya leuwihna tatanan urang dina upacara adat atau gending urangnya sok diarobah Diatur WO ayeuna mah jadi urang teh kudu nu hajat jeung anu nanti isena mah tatanan urang sakumaha samustina dina budaya urangnya tradisi sok aya di dirobah-robah contohnya di kayak saya foto heula urusan ngarobah jeung teu ngarobah meureun we oge boga alasan pang ngarobah kira-kira ngarobahna eta leuwih alus atau naon kira-kira pang nawe ngarobah teh urusan jeung waktu urusan jeung honor teh kumaha eta teh lain masalah honor bisi ieu sim kuring teh ieu mah non teh buka lakonnya contoh sok ya di Bandungan di tahun 81 nepi ka 2024 kuring teh Jakartaan ngalengser teh bolak-balik 2024 acan bener 2004 2004 di 18 hiji lebih ke 2004 lain 2024 lengser mah di maklum bolak-balik keur zaman baheula jeung Kang Awan Netro teh anu nyandak lekap jadi Jakarta we gitu Jakarta we sareng kayak motong heula naon selalu disebut Awan Metro non teh kasaba beresep kana sampe ning aya sampe metro lain naon gitu jadi Mang Awan mah mayar eleh teu rea omong metro mayar eleh tara rea omong tapi leres oge tah kapungkur teh ku ayeuna ku Kang Awan dilebetkeun nepi ka gengsi urang Jakarta pejabat para artis teh lamun nanggap upacara adat teh waduh lebetna teh tah sim kuring kapungkur kalaresan sareng almarhum
WO na teh saya teh nu pupus teh enjang Gunawan. Perinar Gunawan Oh, kira artis nya. jatuh sing kuring kapungkur ngale Cil. ngaleseran teh pejabat para artis Hmm. kapungkur tah baheula mah dihargaan kuring teh Ada emang ayeuna teu Ai dihargaan. dia tuh sok heureuy sarua ngarengser teh. aya Itu wibawa nya. aya heureuy Oh. beda lucon hungkul Oh, nya. jom ente kudu dibobadasan baheula mah wah kumis Untuk baprang ompong. teu teh ompongan Ompong. gagah we Oh. da urang adaptasi sareng saha itu nu Hajar. Hajarna. Jadi aya di situ sakral. Aya tumpah-tumpahna. tumpah-tumpah na pakaian Tumpah terudin pan baheula mah ngaleser teh cukup ku ni eueuh nanti dina pakaian teh asal teh ya urang adaptasinya hareupan saha ieu pejabat ieu artis pira ku urang kudu ledeh baju Terus terus di Jakarta ngalang itu terus halang-halang tah baheula mah dina prosesi upacara atan pabapagan teh eta hotel berbintang anu sakedulegana keur dewek sorangan tah dihargaan babulungbung di gerbang nepi ka pelaminan teh kok lengser we hungkul jadi di hargaan ayeuna we ayeuna gedung leutik tempat di Purong Kali paling kalau itu rek gimana prosesina kenyamanan saya Kuat karuka rika. Tapi Rajan lempeng seetik. lebih praktis menurut eta mah teu. praktis riweuh nu aya eta salah sijina nya kaduana masa nepi ka ayeuna mah dileungitkeun lengser dina upacara adat Alah, fungsi kumaha bisa dileungit? kadang lengser biasa ku saksofon we cenah Aduh. Sunda juga ka kitu ayeuna mah Eta teh we anu ngabut terus ari fungsian babagban anu jadi tokohna teh pan lengser nah we dileungitkeun Nya. eleh ku saksofon Lengsop sih menjadi lengsop. sadengkeun ada saksofon teh budaya mana anu diadopsi ku urang urang kudu kudupat ka dinya tuh sok lamun diemutan ku urang ngadopsi ti mana teuing eta mah. nya lalu kana ka dinya mah Jadi eta minangkana mah pait peheurna lengser. pait beheurna kesana Masalah raksukan tadi pan cenah baheula mah cukup saja. Tara make motor liwat baheula mah. Tara make motor liwat baheula mah. Jadi baheula mah basajan nya terus pakaian ge anu estuni rapi tapi ayeuna make jeung culang caleng. Waos kadang-kadang diompongan eta teh kumaha tana surut Malah cenah tanggung. ditamahan ayeuna mah. Sok di baturan cenah lengser teh masih keungeun sorangan mah. si ambunya Sade cicing kumaha teh si Kang. janten merenan pedah di dinya lengser teh disebutna teh sesepuh di aplikasi teh digambarkeun figur teh pasti kolot Aya nu kolot teh sok geus ompong. ari kolot teh ompong puisan barodas kitu eta teh Gitu. Padahal aki urang 103 tahun Teu teu ompong. ompong. Teu ompong. Teu ompong. Aki urang kamari 85 tahun tuh ompong. Bersih mah teh waosa. Dan ompong mah unos sapali. nah gitu padahal numutkeun mah lengser teh sesepuh eta mah tergantung bade yuswana bade sabaraton teh digambarkeun gembleng di dinya nama Paingan aya bobongkokan. eta mah berarti teh sepuh pisan lengserna Kayak anu mah teh bantal di teh. Jadi amis juga kitu. Teu beungeun. tapi alhamdulillah saprakna sim kuring lebet karena komunitas da nama aya komunitas barunya sa Jawa Barat didinya aya hiji meureun pelajaran oge evaluasi kanu sanes Nya, di lempeng di deui. lempeng deui sareng rekan-rekan alhamdulillah waktu sarita tina anggean menyaari aya lengser asal-asalnya di penaripan harurung harera kaelehkeun pisan asa teh katingal teh asa jauh pisan gitu tanah ka langit nya goreng patut caludi ari penari hade-hade ngaleuwihan panganten bajuna teh tah alhamdulillah musim kuring rada diromak dirapihkeun dina dandananana dina pasang iketna supaya nya aya nempan aya bahasa ngindung ka waktu ulaga zaman pira aku kudu heueuh waktu harita mah masih keneh kitu lengser teh rudin anu cik supaya urang teh tumpah-tumpah adaptasi jeung zaman kiwari meureun kitu tah baik Ayeuna fenomena ambu kumaha tah? fenomena ambu kaleresan ayeuna mah sok diemohan ku aya ngiring ambu geuningan nya padahal mah eta mah
pendukung sebetulnya mah. Hiburan eta masalah nama kalabatna. Biasa kan imajinasi kieu lamun aya aki pasti aya nini. Nya, Lamun aya abah pasti aya si ambun. Nya. Sigana teh kitu eta mah dipapantes. Dipapantes. sungkul. Tapi kanggo rata-rata pamingalengseran ayeuna sok aya nu nganggo amu atawa nu teu nganggo amu. Abdi Jawabanna geus terang. Kumaha honor. ya anu teu kadali walar ku sungkuring. Ieu mah antawis dua eta raos mana cing. Ari kanggo abdi mah panginten da biasana sok nyalenceng nyalira biasana ge tapi upami kumaha sok aya pamintaan ti konsumen teh kayak mangi ambu mangga di dagangan nyanak ambu gitu upami teu mah nyalira we abdi mah dikuah ku nyalira jadi honor teh kurang Kalau mun aya ambu mah rada kurangan honor teh harus dibagi dua. Antawis profesi ngadalang tadi sareng profesi ngejanten lengser mending mana? Ya mending jadi showroom mobil. menjadi seru motor ngan bangkrut Kita di antawis dua eta mending mana? ali sararas namanya ai kanggo ari gampil teh mah mending keneh ngalengser margi naon dina proses teh panginten hiji bari simkuring mah ti kawit keneh ti kapungkur ti orok sabari basana nya ngalengser teh terus diajar kana lengser ai perkawis kana ngadalang mah panginten etan poe prosesna margi kan eta mah nyakupanana teh sareng nayaga sadayana kana kompak panginten dina proses sungkul Proses. prosesna Jadi lamun ngadalang mah honornya dibagi-bagi, mah urang terjemahkeun mah langsung. Aya lengser mah paling ke budak. nah gitu Sakitu sih namanya. Nya eta waduh, cing kita anu kejadian anu matak berkesan di tahun 2020 dah urang teh keur ngobrolkeun eta. 2021 naon sih? Kali bioskop Upamina teh mah kungsi menang honor gede, kungsi teu dibayar atau naon cing gitu naon. Lupang berkesan kesana. nya nu berkesan pasti aya wae nya antara bunga jeung sedih mah gitu kan. Nya meureun aya urang teh kecelakaan teu dibayar ku panitia teu dibayar ku nu hajat nya eta pan tanggung jawabna ka urang gitu nya. Panitia mana kan itu dibayarnya? Ya pokona mah Gini saya nonton eta. kameramen kami anu eta mah alhamdulillah di mana urang panginten acara lancar eta juga dikurang dibere nanti jawab misalkan teh nawis deui teh si konsumen teh sakian mangga cenah makan manehna lamun segema mah sok mere leuwih malah bonusna aya bonus itu Eta anu paling berkesan. Anu paling berkesan pahit. kapan teh dibayar teh ya Bikin keboborot ka urang. Aduh. Jika malik bayar. Cing dina tahun 2022 ngagaduhan konsep kumaha salaku janten seper kudu aya paningkatannya. Upamina teh aman haikat nu diganti. Nah atawa cicing kumaha tah? insyaallah dina 2022 mah pangintennya aya nanti kahoyong musim kuring kahiji pembenahan dina lengser teh pangpangna ieu mangajak kasadayana anu sok Ngalengseran nya dina lengser. kiprah ngalengseran kahiji urang teh kedah aya wawasan mah teh paing kahiji ngalengser teh sanes ukur ugal-igal dipayeuneun panganten bagi naon wawasan urang kudu terang geningna paing mempuntak lagu uningan kedah terang kana tata aturan pan lengser mah eta teh sesepuh ti A sampai Z urusan nu hajat teh kudu apal urang anu ngatur apanan eta teh tah ka rencangan atawa ka rekan-rekan anu sok ayeuna ngiprah dina perlengseran hayu urang kualitasna urang tingkatkeun deui gitu dina anggean dina make up bahkan sim kuning kambari menyanyahoanan di tahun pas kiprah gitu biar masuk enggak saya julang apa ka dieu geureuh nya digeukeun ka urang di modif kali sabelah we ka dieu tapi jadi tren manggun eta teh naon sugan filosofina teh lain mangge abi mah aya nu berkesan teh kieu bahasa ngan duka jeung saha ka eta ngalengseran teh anu orang Sunda kitu nya ting di taman di tanah jadi pas ngongkoyangkeun kembang geuningannya ngongkorongkeun kembang maksudna mah kitu pan nya ari ku MC na teh baca ini senakan ayeuna mangga bade ngalungkeun kembang cenah kitu nya ngalungkeun kembang bener mulai saya teh kurna mah di bejaannya lain ngalungkeun ieu ieu mah pas dibikeun baki nah ada eta
ku iya aku si ibu dialungkeun Dialungkeun. Bu mas jangan ayeuna bak ibu kedah ngalungkeun kemang gitu Ngalungkeun teh dialungkeun. dialungkeun lain ngongkorongkeun Maksudna dialungkeun lu eta mah da kesaleserian kabeh oge atuh aduh Gus Si ibu panik beureun Si ibu olohok panik, ku geumpeur beureun nya. ngalungkeun jelas kan Jeung bahasa. Coba lamun dikongkorongkeun mah nya. dikongkorongkeun mah atau aya silana teh ngongkoyangkeun Tah eta nu leres mah ngongkoyang ngongkoyang mangle. Ya sama ya teh siga nu lagu eta teh anu paduan suara samakan suaranya jeung marawa sama. dol ngampar nya tadi disamakan teh bener Sarujung gitu istilah. Sarujung kitu. Ya pokoknya kanggoun lah mang urang teh nya regreg lah nya tahun 2022 urang kudu optimis. Optimis aya pandemi geus leungit. Alhamdulillah. Da leungit jeung teu leungit teh pandemi kumaha benar. Nya Benar leungit. Cek benar henteu. Insyaallah lah janten orang kudu optimis mudah-mudahan nyamperin mapagurangnya dina kesenian atuh YouTube urang nya channel urang ulah aya nu leungit deui. Nah, tah eta. Mudah-mudahan mah. Keun aya leungit ka Bogoma ieu geura cedel leungit job leungit Mohon atunya. Kanggo nya. Ya jeung hatur nuhun. Sami-sami. Dilatih. sok temen Nur, tadi sakitulah ngobrol dina kesempatan ieu mah ya mau oleh urang teh nya 2022 urang papa ku kasumangetan. semangat